Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang teraskeun deui kana nadom kitab Sapinah dina pasal manin taqodo wudu'uhu harruma alaihi arba'atu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkeun ka jalma batal wuduna eta opat perkara nu kahijina. Salat, tawaf, nyaba Qur'an katiluna rejeng mawa Qur'an anu kaopatna. Jalma boga hadas gede diharamkeun genep perkara peku anjeun apalkeun. Salat, tawaf, nyaba Qur'an jeung mawana cicing di masjid kana Qur'an macana. Mangka eta anu genep diharamkeun kanu kerhed eta opat pek jumlahkeun. Puasa jeung tolak tah ieu tambahan ngaliwat ka masjid lamun kasieun. Sieun ngacret getih istri nu halangan sabab ngacret getih ka masjid ngotoran. Haram dialap suka ku carogena antara bujal jeung tuur di tengahna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.